Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun wasta simkuring Maman TR Patandang Pasanggiri Biantara Bahasa Sunda tingkat Kabupaten Kuningan, utusan ti Kecamatan Selacambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli ala rasulillah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sugrining puji anu wening disarangan sumrah ikhlas tipayun mangga sami-sami mendekung kanu maha agung mujasmedi kanu maha suci, malah mandar keng widiti mantenna Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha luhur, Allah anu maha kawasa. Luhur nu teu kasengker ku usum, kawasa nu taya wates wangana, margi insyaallah sadayana makhluk kumelendang di alam dunya estu aya dina cecepenganan. Teu hilap sholawat miwah salam mugiatan sah ginuluran sapapaosna ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina anu bela pati salamina, ka para sahabatna anu teu nengludeung dina ngabelaan ajaran agamana, dumugi ka urang sadayana umat muslimin anu satia dugi ka yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Timpah tipayun ngahaturkeun nuhun ka pangarsa pangjajab acara anu parantos maparinan kasempetan kasim kuring kanggo ngiring jabung tumalapung dina ieu acara. Wabil khusus hormateun sim kuring girang pangajen Pasanggiri Biantara Bahasa Sunda tingkat Kabupaten Kuningan. Salajengna dawidi sim kuring seja ngadugikeun tema Biantara, peran ASN dina ngamumule jeung nanjerkeun budaya pikeun ngahangkeutkeun pangwangunan di Kabupaten Kuningan. Ngaguar heula lalakon baheula, mangsa urang aya dina kanyaah indung, mangsa urang aya dina lahunan indung, mangsa urang diajak nyarita ku basa indung, jeung mangsa urang dina ngalaksanakeun budaya indung zaman harita. Bapak miwah ibu para sepuh pini sepuh sadayana, kunaon sim kuring ngaguar heula kecap indung? Sabab kiwari Biantara Bahasa Sunda dina raraga mieling bahasa indung. Bapak miwah ibu para sepuh pini sepuh sadayana, bahasa indung, kanyaah indung, lamun ku urang dipibanda, lamun ku urang dipireueus, insyaallah ASN nu aya di Kabupaten Kuningan dina raraga ngabaktikeun diri, dina raraga ngabdikeun diri ngeusi pangwangunan di Kabupaten Kuningan, insyaallah didasaran ku dasar budaya jeung bahasa Sunda, di mana bahasa jeung budaya Sunda mangrupakeun kareueus urang sadayana, warisan tinu jadi indung ka urang anu wajib hukumna ku urang diamalkeun dina raraga ngeusi pangwangunan di Kabupaten Kuningan. Ku kituna sim kuring umacak kasadayana lapisan ASN nu di Kabupaten Kuningan, yuk urang reueus ku budaya Sunda, urang reueus ku bahasa Sunda, ulah aya kecap jati kasilih ku junti, reueus jeung bagja ku budaya deungeun, di sisi lain budaya jeung bahasa Sunda dimomolerkeun. Bapak miwah ibu para sepuh pini sepuh sadayana, teu panjang nu dipisaur eta nu jadi dugikeun ku sim kuring, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo balarea khususna pikeun ASN nu aya di Kabupaten Kuningan. Tutus langkung ke panghalang bobosa panon carang sapakan, saur paripaos para pujangga, ramat heurap kurang samata, kukuh teu payu seueuteus sieup,
coban teu manjing balera, nada agung cukup lumur jembar hapuntena tina samudayaning kalepatan cariosan simkuring kalayan di akhiran. Usikum wa nafsin bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.